berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon kabita bae ku pamere kabita bae jeung kabongbrong ku dunia tapi lamun lillahi ta'ala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere Ima kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae da dibere ban teh ceramah eta kos kitu kiai bensin pan oh aduh sama wajar aja mah ceramah nu teu ceramah yang dibere bae aduh eta mah goblok bin tolol bin bloon bin oplo ya munafik kita munafik kok situ dah ngahili dan la tanfiru fil hari ulah eta keur baheula zaman Kang jeung kebelah dina zaman sahabat zaman teh zaman urang ge ngaulah mentak lamun lain ahli Allah mal kuat sebab aya pandangan luar Allah mentak nu dihajarna ilmu tasawuf nu dihajar teh ilmu tasawuf mimiti Iqbal ngahajar tasawuf terus kebelah dia ngahajar tasawuf sebab naon ahli tasawuf anu kararuat berjuang ngaleungitkeun muatan lillah tasawuf lalu dihajar anu tidak rasional lah masa ibadah pakai perasaan tidak rasional lihat Kangjeng Nabi ini dah dia ini ayatnya kikituan dihajar terus tapi makin dihajar tasawuf makin muncul malah kita namanya nama tejahuna naon berbagai ulama modern ngahajar tasawuf di Indonesia teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna malah nyana anu hancur-hancuran sebab iya ahli tasawuf ieu anu getol jasa berjuangna tanpa pamrih militan nyana mah teu hayang dibere hiji Allah sakitu beta urang lamun geus kos kitu karak ieu lain Pak dibawakan ku bupati ya ceramah tadi bawa ku bupati teh ceramah bawa ku gubernur teh kiai musiman nu kos kitu ngaranna salah teh kieu henteu maksudna teh bener eta mah kiai har tidak jang negakeun agama nu sabener-bener nama moal bisa ku jelema-jelema nu kos ka ditu sebab aya kepentingan luar agama anu teger mah hiji we sabodo aing mah hiji beng neangan ridho Allah lillah teh hayang diagungkeun teh hayang dimuliakeun teh hayang dibere teh hayang hiji be Allah diaromongkeun sadaekna sia ngomongkeun engke geus sia katulah ku Gusti Allah sorangan jelema nu keur ka Allah diomongkeun tungguan moal koto sia nu kituna moal beda ieu nu urang ngadenge mana sih Jawa Timur nu lilahna mana sih Jawa Tengah nu lilahna caknya lillah mah urusan hate beres bener omongkeun ku sia langkah sia ku hate tante hate teh aya hasepna ka mana arahna ayo ahli Allah omongkeun ku sia ulah nu hirup keneh nu geus paeh ngomongkeun sia ka Maulana Hasanuddin omongkeun moal kembal sia jadi cak-cak sia omongkeun sia ta Habib Lutfi ku sia omongkeun sia moal kembal sia urang ngomongkeun Gus Dur bae ngomongkeun Gus Dur ala lajur jelema kabeh asal ngomongkeun Gus Dur teu kembal tak beres nyana mah biasa mah nyaho-nyahoan acan ahli Allah lamun diomongkeun awas man adzalli waliyan faqad adzantu bil haram jelema ngomongkeun wali aing sarua jeung ngalawan ka aing cak Allah tungguan parang salah tah ieu munafik
hiji nyengsarikeun ka Kangjeng Nabi, nyengsarikeun ka rombongan-rombongan mukminin anu berangkat perang beserta Kangjeng Nabi lantaran saat paila jeung musim gugur panas anu luar biasa nya nambah seserian nyengsarikeun bunga ku ditinggalkeun anak munafik. Nomor kedua loba jasa loba pisan para sahabat anu memperjuangkan agama teh mere hartana segala rupana bentuk hewan, bentuk makanan, bentuk uang, emas, perak, masya Allah dibikin dikerahkan jang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Justru munafik mah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ngomong na mukminin neruskeun ucapan Kangjeng, tidak mau tahu paila atau panas kita berangkat. Syahid urang tinggal salengkah deui menuju Tabuk berarti menuju surga. Sahabat ngaromona geus kitu kadeleuna urang teh keur ngalengkah menuju Tabuk padahal menuju surga Firdaus. Sahabat teh ngomong geus kitu dedeleuan urang lantaran urang masih di dunia berangkat teh lengkah-lengkah urang menuju Tabuk tetapi aslinya menuju surga. Tapi munafik mah ngomongna wa qaulul la tanfiru fil hari panas blon panas ulah berangkat panas jadi sawak ya. Tapi sahabat teka Bandung berangkat beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi qulna jahannam asyaddu harra. Gusti Allah kul bejakeun Muhammad eta munafikin ngomong panas emang bener keur panas tapi naru jahannam asyaddu harra panasna neraka jahanam leuwih sangat leuwih dahsyat leuwih parah tibatan panasna Tabuk. Kuari karasa panas perang taeh surga nikmat seserian. Tapi nyana kuari ngarasakeun panas nyana teu milu perang seserian sakedeung deui di kulub di neraka jahanam leuwih panas. Ya Allah ya Rabbi urang kuari panas urang panas kuari nilaian jam bae kieu liwat tamual ye geus kieu bae nyana tadi ngawuduk setengah piring doang ye. Geus kieu bae panas geus kikipas nyana tah aya bae nu nganasehatan ditu ulah ngaji panas urang teh kan butuh kesehatan panas eta mah kan teu bagus porenganan bejakeun kanyanan naru jahannam asyaddu harra panasna jahanam da sia di imah bae leuwih sangat tibatan panas di majelis ye di majelis mah panas ge lah sakedeung di majelis mah kieu eta. Tapi in parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu hate panas itu mah di ASEAN ge panas bae itu mah di ASEAN ge kurang panas bae ye. Tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah urang misalnya ibadah ngaji salat zikir baca Quran panas teu ngarasa panas bae alhamdulillah Gusti abdi dibere keluar kesang ieu kesang teh jadi saksi engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikanarakakeun sebab nyana tengah peuting maca Quran kesangan abdi saksina deui. Masya Allah saha nu kituna Masya Allah kos nyana bae boro-boro baca Quran kesangan putih make AC ge heuh bae kagara gede baca auzubillahi minasyaitonir rajim make AC atau make kipas geus ngeunaheun jasa kopi aya ngeunaheun geus tinggal husuna bae maca Quran ye. Bismillahirrahmanirrahim Yasin Al-Quran Al-Quran lagi negara Zainal Sadaqallah iraha berjuang na iraha henteu kieu sia goblok awak
Ya Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat. Ya siap urusan dunia mah berjam-jam kuat. Ngobrol siap berjam-jam kuat. Main teater siap berjam-jam ge kuat. Sababaraha ajang siap kuat. Coba yuk paksakeun baca Quran siap. Tolol goblok. Carekan awak urang. Bawakeun golok ya. Katarangkeun ya ku aing ya. Lain baca Quran tungtung nama nyarekan awak we lah. Sakarang mun bisa nyarekan awak. Hebat jelema mah. Eta gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tereng geus anta mah tuh. Tamat cakap majikan amal kebal deui sedekah ya. Atuh kalau birabbin nas. Birabbin nas. Majikan enggak ada yakin we. Ilahin nas bisa waktu kudu make Quran ka. Geus talar tah mah. Alladzi waswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Sadaqah do bener. Teh jauh disangkaan kula. Atuh naon artina teh kopi ka. Kalau itu bener tuh kudu make kopi ulah ngomong sia. Geus porosotkeun calana. Cak pamajikan paingan maksudna eta meureun. Aduh ulah loba omong. Saya polisi. Kayak orang ditangkap deh. Oh, untung nama. Masya Allah kari. Awak tuh pernah diperjuangkan ku urang. Perjuangkan nafsu orang. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terus perjuangkan. Kali itu bakal ngeunah. Urang ka berangan sedik ya Allah nalangsat. Masya Allah. Moal balik deh waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah. Ya Allah sabaraha tahun orang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang. Tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik jeung ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare. Batur mah geus datang ka dinya jeung ceurikan teh. Geus lain yang cerika dosa deui yang cerikan waktu kaliwat. Urang mah subuh qodoan geus seserian. Qodoan Allahu Akbar. Aya anak dek Allahumma dinina kan kieu sorangan mah nyana ge pal-palan. Lantaran aya anak liwat di handap. Aduh anak dah ngintip deui ongko. Mah, bapak kok sholatnya begini? Tah, aja teu nalangsa. Lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan datang ka subuh. Subuhna mencan karak tahrim doang. Geus ngalengis. Ceurik lain yang ceurik ka dosa. Eta waktu tah kaliwat masyaallah kosong jaknya. Aduh mun ditegor ke di hareupeun Allah sia eta pon pake sare kunaon nu mantak sare lelap tah ditanyakeun nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon mun barang dahar naon mun boga masalah naon ditungtu terus ka dinya ceri para solihin urang pernah teu entah pernah pan urang ya Allah ya Rabb urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang mantak di masjid di majlis make ieu gas ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan tapi kan main catur mah hitung kesang hitung teu gitu tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tam ngarannya ibadah kieu kesangan cek nu sholli sholatan kamilatan wa sallim pindah keluar aya tiis cek angin kamu sholli sholatan kamilatan tah di dieu mah tiis sholli sholatan kamilatan di jero kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol awak berat kudu dicarekan awak urang sia mah munafik berarti sia mah awak dibere umur lain pakai ka Gusti Allah dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah jae ge munafik nu kos kitu mah
munafik dokos kitu parihal mukhallafuna bimaqadihim bunga seseriannya nama di tempatna teu daek berjuang bakarihu ayu jahidu embungeun nama berjuang da ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu teu daek berjamaah nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah. Nggak salah hebat menang tapi ngerasa hebat bahaya. Ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat eueuh nu dikolotkeun ku aing eueuh nu dideuleuh ku aing geus aing mah kajian mun parid bae sorangan tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar berjamaah teh syiar untuk cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia wali sia berjamaah mun teu berjamaah tanya awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek bah embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu nafsu teh nu kos kitu teh dikiraha teh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atau perjuangkan ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik masyaallah kan mentek ulama kataji di pesantren Banjar teh lainna naon di pesantren Banjar eta ku hebat aya nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu waya salat ka masjid. Masya Allah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana waya salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jeung sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahireupeun kos kitu tah hese jasa urang mah ieu pondok pesantren teh Pasalia di ditu pondok pesantren Pasalia geus masing-masing komo nulain pondok pesantren mah di lembur nah salat bersama baik ka Allah di masjid ka Allah di ka Allah ngadali soekeun habek teh sumutna ngadalilnya dah di masjid ka Allah di ka Allah bersama baik ka Allah tah iya biang munafik nu kos kieu ieu ka masjid badag boga anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah saregep kan kadengena masyaallah engke kebal anak lagi nuturkeun banda wari mah anakna geus daekeun ka masjid sia ka masjid abah ge tilo ada ngomong naon coba abahna ayo dek ngomong naon geus pareum teh dipareuman ku urang sorang ieu aya titik-titik munafikan seutik di jero qalbu urang farihal mukhallafuna bimaqadihim khilaf Rasulillah wa karihu ay jahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah memeh ngajured memeh kholwah dideuleuh sehari-harina ieu teh kos tali tak encan kos tali teh diliwatkeun ka dieu ditalikeun ka dieu daekeun atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi atuh kan kudu kos tali ditalikeun ka dieu dicangreudkeun ka dieu daek oh karak di kholwah hari kamu ngabageun keneh bae mah besi na ge mah besi ulil absor ulil ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan biru berangkat bil hari gol pejakeun Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahannam leuwih dahsyat panasna wari orang jangan nasihatan orang awak panas emang ngaji tapi jahanam lebih panas jangan nasihatan orang awak panas emang ge mere duit teh yang jariah tapi neraka jahanam lebih panas oh cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam lebih panas
kudu cara pemajikan ayah teh Badar tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan ayah menawarannya besi ka aja dikawin deui ulah geus nuturkeun bae lah pokona wakal surahan kiai tadi neng ridho balik siapa kok kakak mau bangun hayang teh gitu henteu sih tadi bangun merangkak itu aing mah nanya ge sia lamun aing kawin deui emang sia balik kapan deuk cicing wedding baliklah geus atulah ikos kitu mau tawaran Allah tah nar jahannam asyaddu harra kitu ge laukanu yafqahun lamun nyana nyarahun lamun nyana jarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas dahsyat panas leuwih pohara panasna mata kalapu moal katinggaleun moal ditinggalkeun moal ninggalkeun mana pasti berangkat lamun nyahoeun neraka jahanam leuwih dahsyat panas pasti berangkat kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang mun nyaho urang bahwa neraka jahanam leuwih dahsyat jang moal nyokot duit bang moal kajeun kumaha ge bang tabunga-bunga lain bang nah lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jang moal ngabohong mun nyahoeun nipu teh jahanam panas atuh jang moal ngabohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun mulai ti ayeuna nasehatan awak urang Masya Allah anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai maningan nasehatan sorangan abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku maningan nasehatan sorangan janya nama celina ge geus lain celi pengajian jana mah geus celi trit siap dan ku kiai mah teu deh kiai ieu loba omong bawel kajeun tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ku janyana ge loba nu salat loba nu iman nah DPR gitu bisa dinasehatan ku kiai geus kiai mah anggap bae tah mah Medan sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap Medan basalah geus kiai anggap sia jelema gila jelema edan tapi nasehatan awak sia sakedeung deui sia bakal modar sarua bae paeh ka neraka bupati geus teu bisa dinasehatan pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai lantaran kiaina diberean bae dah dia mah mau juga atuh ya ngasehatan dia dikasih uang mah gua kagak dikasih uang mah ya kagak geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae geus lalagaan akhirnya teu didengekeun kajeun geus tapi nasehatan awak sorangan ku sia-sia bakal modar sarua bae dalam urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai ieu bekuari urang nganasehatan ieu mah lalagaan ieu ini ngaji teh keur lalagaan ieu mah anggap hiburan topeng lah anggap topeng lah monyetan doang monyetna dihandap anggap dah tapi geus ieu mah aja dianggap topeng monyet ge ngan balik mah nasehatan sorangan geura nasehatan ku sorangan teu bisa ka nasehatan ku kiai nasehatan sorangan kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura sebab kiai loba hasud jasa loba jasa kiai mah nu hasud anu nasehatan awak sorangan sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui ngadengekeun cak aing teh bagus kiai tah ngadengekeun ge mana bisa ngomong doang ngomong deui sia ngomong doang geus kajeun geus sia itu bisa nasehatan ku sorangan awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu kadaanan jang batur jang sorangan geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ye ku Gusti Allah ka sia awak geus datang ka mana batur mah tuh ayah banjar datang ka maut memperjuangkan agama teh magahan ngaji mama sempur Masya Allah ya Allah ya Rabbi tuh mama Satibi tuh mama Nahrawi mama Oco mama jengan imam keresek datang ka maut nyana mama memperjuangkan agama teh Aisyah kunaon haju memperjuangkan Golkar ya siawak ya awas siapa ini dipepeh ku kayu Golkar siapa ini
nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah nyeungsirikeun nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri salat nu mantak dizarahan ge mama sempur dizarahan mama Bakri ngaranna itu mama Satibi teu eureun dizarahan tuh mama kitu mama Nahrawi dieu teu eureun dizarahan mama Oco jeung sajaban eta teh kapan meureun aya sinar nah isia awak ye mun urang jadi kiai sia lamun paes anu ngajarahan ngomong deui emang sia yang dizarahan ya yang dijarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak atuh teh anak-anak ya urang ngajarahan wasiatan ka anak nah ka dieu abang mun pae diajarannya teh hayang ya baca emang kurang pelit apa pelit berarti kan urang teh henteu bisa ngancemkeun pangaruh ilmu ka anak eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi aya nu sok urang dihadiahan Imam Badawi Imam Ahmad Kabirur Rifai Imam Badawi tah sakurun tah begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah begitu ziarah assalamualaikum ya Imam Badawi teh Habib kan itu mah terus we baca hadiah nah nyana boga masalah isu lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae ieu melalui ziarah ka Imam Badawi nyana ziarah di jero hate ieu di jero hate ieu minta petunjuk endeu ka Mekah beres amin alhamdulillahirabbil alamin henteu ngomong teh naon suara di jero kuburan ya Ahmad Kabirur Rifai bisi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet teueuh nanaon geus segera ka Mekah nyana ngahulang we kieu bae suara di jero kuburan buat kakadenge ya Allah ya Rabbi cak kita Imam Badawi pohara amat pohara jasa tak kadenge ieu lain ku perasaan tapi ku ceuli ieu di tukang murid-muridna Aisyah tadi ngadenge mama masyaallah datang ka kos kitu teu karomah nu mantak urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiatah buktinan mantat Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh zarah kadinya ku hebat-hebat karomah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ye coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate assalamualaikum ya Imam Badawi beres encan ingkah hei Syaroni masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake ka bingung teh eta jawabanana ieu sakian lamun dikak bulu aing mah dijawab langsung di dinya kakarak di dinya percaya jasa langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula dek hadiahan ka Imam Badawi nah ieu eta bukti sieun ge kan cara langsung dijawab eta mah dunia luar teh nu ngajawab eta mah gaib luar teh mah masyaallah teh Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta aya nu nanyakeun tah Imam babaturan Imam Syaroni aya mah hayang nanyakeun ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung deuk nanyakeun boga amal naon jeung boga wiridan naon keur basa hirupna aing mah deuk eta mah ditanyakeun ziarahnya salam Tontowi Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu babacaan masarua baik Quran nasarua hadis nasarua zikir nasarua salawat nasarua ikhlaskeun langsung dijawab ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon dibejakeun ku jana siapa baca salawat pan hayang anu siapa zikir pan hayang anu cek enak geus boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyahoeun urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah
urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah, percaya ya aya kitabna mun ditajakeun kitabna aya. Tapi kan orang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya mau percayaan kos kitu teh. Kepercayaan kajen. Urang ulah cangcaya nyana teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh cara kabuka. Sebab naon? Sebab nyana teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah. Kan ahli-ahli Allah teh eta ibadah teh lain sakadar dibere perasaan anu indah. Anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan. Tuh kos jelema kawin kanu jore. Nyanana kasep sugih beunghar tapi kawinna kanu jore. Urang kan dada tanya. Masya Allah dia potongan siapa kanu gelis dia tuh loba anu cuma mau kana kok iya kanu jore rupane ora pira rasane bong. Iya kan perasaan aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana. Ya lamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa, tapi aya satu perasaan pandangan batin anu luar biasa. Je lah cara mereka ieu teu bisa kitu sebab urang kawin kanu geulis can puguh bisa ngahudangkeun tahajud. Tapi pamajikan aing mah jore-jore ge ngahudangkeun haji. Biasana kaji tahajud hudang, kita mendek tahajud teu penting hudang. Kajen awakna teu hudang enggak asal kana bae hudang. Sia masuk kaju leuwih, ieu ngahudangkeun teh. Tah, ya eta kan nu geulis can puguh ngahudangkeun kos kitu. Tah aing kataji ku eta na masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji. Atuh itu tetangga maot teh ilmu tahlilan, tahlil atuh ka ditu tah aing inget ka dinyana. Urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangat na aing. Tah nu pake kainget-ingeteun ku aing eta. Haji, itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu. Enggeus sabaraha duit? Geus atuh aing mah 20 juta mah. Isina tuh ka haji. Ya ka haji mah pun boga ratusan juta. Tah aing inget ka dinya na ngabangkitkeun semangatna tah. Tah aing leuwih wajah jeung seleuna mah teu sabaraha tapi eta tah aya pandangan kos kitu. Eta kan jarang eta. Pamajikan ditanya, "Nih, emang eta sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupurieuna?" Gelis henteu pana. Ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah. Beuh, Neng, pohara amat, Neng. Neng pohara hatena ieu. Alhamdulillah tuh. Bandingkeun jeung Rubaitul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiah, Neng. Pan kitu amat. Tah eta. Kainget-ingeteun kan. Loba urang boga pamajikan teh lain urusan gelisna, lain urusan hebat tetapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadah. Aya anu boga pamajikan gelis. Majikan we disande gitu. Boro-boro ngajakan ka aing, nyanana ge diajak salat, weh sajasa. Ih, sakali da aing geus mere ka masjid 10 juta tidak dicokot deui. Ai sina tuh pamajikan goblok-goblok deui. Mun teu dicokot cenah gua balik balik pan ieu babo urang. Masya Allah, tungtungna mah turunan mana sih pamajikan aing tuh? Tungtungna mah katurunan bae. Tah, ieu. Urang mah teh akan pamajikan teh anu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal di dunia mah. Masya Allah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya. Dah, ieu munafik. Munafik berbeda baik. Kanjeng Nabi ngajak berjuang, nya nama cicing. Kanjeng Nabi ngajak keluarkan harta, nya nama ulah. Kanjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian pagi, nya nama ulah. Kanjeng Nabi kajian panas ge, nya nama ngaulah-ulah panas susah. Ialah munafik. Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Di dia teh aya lam amr makan merentah li tolab
jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careuri munafikin teh fil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaam bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nu kumanehanan di usaha jadi atuh kudu careuri kudu sareuri di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu careuri kudu sareuri di dunia saeutik kudu ceurik di akhirat nu loba dibolak-balikna teu kaharti lain gitu asana atuh komo ieu jazaam bima kanu jadi eta lamun ku urang dibacana teu make ilmu ma'ani memual ka harti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ka ilmu ma'ani dibere urang aba-aba ku Imam Jalal khobarun an halihim bisyughatil amri setik teuing nya merena aba-abana nya datang ka teu kaharti deui pan ku urang geus bae mah ningang sadaqallahul azim bae lah teu kaharti hese orengan di dieu teh talab nabi mana khobar mentek tadi khobarun dieu teh bahasa khobar nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin tetapi make bahasa nabi sigatil amri make segat amr geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri di makna khobar ieu bahkan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi pagaweanana nya nama pagawean anu pinarakaeun bae atuh kena ieu munafikin mah engkena dedeh lain deh kan tadi tahobar kan lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunana nya nama ngajakan ka neraka dunungan geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa-bahasa amr kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka maka sanajan hobar make caritaan amr geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik horeng munafikeun mah munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebel kan kaharti dijaheuh tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu jauh bener jauh salah dia teh bener salah bener salah mah ulah teruskeun lu kiai balik siana saya ngaji teh kos kieu tah mantep kudu ngaji ilmu ma'ani jang paranti nu kos karari tah mantep santri sia pondok sabaraha tahun 15 wah angel amat hese ngaji teh hese mau ngaji babari mah atuh kotoknya bisa magahan lagi embe bisa magahan lagi kebo bisa magahan lagi kulantaran ngaji hese atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya sia teh ngomong dua aing teh goblok atuh sia teh kos embe berarti nu teu pinter teh embe nu teu pinter mah embe nu pinter mah jelema jadi lamun teu pinter embe hadena kudu teu pinter embe sia embe pas kitu nu batak emang kadeuleuna jelema ku wali mah kan ieu jelema ieu mah setengah jelema ieu mah embe ieu mah monyet pan ka dieu cenah kiai jodoain deui dah
ulah dari parihal mukhallafuna bubungannya nama seserian atuh dijelaskeun di dieu ieu teh seserian teh haku qalila nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seriba moal kebal sanajan saumur hidup waktu manehanana teh 100 tahun misalnya aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun komo tamangan 50 tahun komo ngan 40 tahun falyabhaku qalila serinya na yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal sok ya seseriat ke di akhirat wal yabku katsira engke bakal ceurik sia di akhirat lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka ngojay sia kakerbekan di neraka fal yabku katsira sia bakal di akhirat ieu teh naon jazaam bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sok moal kebal sia seuri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimana khobar geus atuh berarti majaz. Lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu nang ngaji kolot ngaranna. Ngaji kolot umur kiai atuh ambal aya umur manu kolot itu. Jang naon hartina umur kolot. Ngan sakudu merek-pek doang. Umur mah bisa kolot tapi pangarti bisa orok. Iya betul kudu kolot teu kudu ngora budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiran anak mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapan anak. Ieu budak keneh tapi hebat Imam Syafi'i mah norekatna ti masih kene umur 6 tahun. Imam Ghazali norekat anu awal nama umur 12 tahun. Ya Allah ya Rabb. Imam Syaroni norekatna ti umur 18 tahun. Budak kene Gus Dur budak kene Habib Lutfi gamimitian ada tuh kapan tuh umur 12 tahun. Iya tuh lain kolot ya cenah ulah makan norekat urang mah utama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia lain urusan kolot jeung budakna kolot pemikiran anak kolot ya pemikiran budak mah malah nu mere norekat ka jeung gogoma budak tapi pemikiran anak kolot jeung dewasa bakal cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji luar ngaji mah ieu mah luar sebenarnya Imam Syaroni emang kumaha gitu. Imam Syaroni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah gancang caritana mah kapanggih bae lah jeung hiji guru kapanggih jeung hiji guru panti tadi jual kitab kabeh cek Syaroni jual nyana ngahuleng bepan ieu kitab paranti magahan ngaji mun eueuh kitab deuk kumaha paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha ngahuleng nyana titah dijual kabeh waduh siap tuh siap jual kabeh jual bikenan geus eueuh kitab hiji-hiji acan di tarak dibere sholawat dibere zikir yang nanya kunaon emang nu mantap kita dibigenan jeung dijual aya masih anu deui ongkos jelema main gapleh eureun tapi gapleh teh luhureun lawang moal kebel engke puyang itu naon oh gapleh teh copot deui guyana lalagan trenan tangkorak sia barusan mun endep piceun urang macana kuret tadina resep jasa ngagitar lah bari mah geus bisa digantungkeun badi deuleu encan beneran teh kos kitu tobat teh can bener setahun puyang deui pamajikanna balik
mulai cokot deh melepas kerinduan. Eta pice beres nih. Iya Saroni langsung jual beres. Kesimpulan nama jadi beja tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorang eueuh nanaonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca nanaonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyeun kitab nu kamari kitab dibutuhkeun teu butuh kuari baca bisa nyeun kitab aya eta Imam Bajuri kalakuan nyeun kitab emang kumaha gitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina itah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naring aing teu kaarti jaga kumaha ulah make eta mah sia moal mangpaat make kahebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru karang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti ku bere atuh abdi ilmu zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal datanglah ka rasa masya Allah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang maksud ngarang kos kitu kene ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nanti Allah akur kamangpaatanna tepi ka kiamat bakal Fathul Muin datang ke kiamat, Bajuri datang ke kiamat, berbagai kitab Syekh Nawawi datang ke kiamat. Wari coba tak karangan ti Misro ambalaya kitab. Hayang urang maca teu hayang. Paling sekali doang geus balangkeun. Kunaon beda kolbu. Beda tah aya kos kituan ilmu Allah mah. Lain deh teh Bajuri lah geus dongeng dia kon di luar eta nah Imam Syaroni kos kitu ini kitab jana Mizan Kubro emang keur ieu ge tetapi keur ieu mah make metode wari mah lain nang Allah langsung beda kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelemah ngaranna sebabna geus teu hayang Imam Syafi'i ngarang Al opat teu lemana Isapai lu mana nu asli coba ini opat itu hiji kitab dikarang ku opatan nyana kene teka hati atau moal kaharti orang mah beki peda kene dahar betul jeung peda marah man urang majikan ya peda ka mana peda selain mikiran kita urang mah peda orang balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan katurung saji aya dahar aya eueuh marah sengarana bloon ulah tah geus we urang aya ambil dahar diajar tah urang kos kitu tah eueuh bae geus cicing aya ke pamajikan ka mun kuali tilok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah waduh jago majikanna mantep nih beda kayak kemujikan beda ka urang teu marah urang teu naon saya aya beda bakal sikap pamajikan ka urang deudeuh jeung nyaahna bakal sebab naon ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nyana curiga ka urang nu nyieun nyana henteu sono ka urang hahalang lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah nyana ge sonoeun ka urang tuturkeun ka urang nu tadina mah urang minta dipencetan ge kanyana hese kuari mah nyana mencetan sorangan ka urang teh ngalangket teh tadina urang hayang ge hese kuari mah diporosotkeun paling ge cenah sia polisi kan aduh ya Allah ya Rabb ya falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun seperti etalah munafik mudah-mudahan orang kabehan dijauhkeun tina penyakit munafik supaya orang tambah-tambah takwa ka Gusti Allah dimere mantep ibadah ka Gusti Allah jauhkeun penyakit-penyakit batin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin.